nah eta lah ketika urang dek sakarat kabeh embung aya nu milu lantaran naon Inggris sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk pagi itu mah asli ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut geus aya berbahaya Masya Allah karim wah geus teu bisa kukumaha Assalamualaikum cek malakal maut Haji Pendi aya naon cek Haji Pendi ulet tugas kula dek naon nyebut nyawa ih ulah waka naon gitu cek malakal maut waka kredit cadangan geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela jasa penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus cenah eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain ieu mah tah urang keur tenang tentrem masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun supaya daek geus harapan harapan nih Mang jauh ini jauh sekali dia wajib ini mun isu siap kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu didinya ngising didinya deh jauh bener aja mah nah iyalah jadi rumah terakhir adalah kuburan urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur di alam barzakh nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun nah urang mah kuari ngan syukur ngomong doang ketika roh urang keluar nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun kami balik ke Allah kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah ngaku kabeh ngaku jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku kafir Kristen Yahudi Konghucu Buddha kabeh ngaku innalillah kami nu Allah dek ka mana balik atuh nya wa inna ilaihi rajiun kami kabeh balik ke Allah nah tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang maka aya jelema pelit dasar pelit teh barang bareng nyana keur kieu bae dahareupun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku nyana minta duit dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk sudah bare duit kana tadi duit geus bare minta deui bae henteu tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah gak kan ini subara duit sia lain dia kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana
naon imah kadaharan bubuhan air batur mah ala lagreng. Oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai Gir Babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja. Ka pagaweana malaikat. Malaikat, ayeuna naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari bereleng bubuahan lo kunaon boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ibohong ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja seuneureun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat wabil khusus ka kersana Kiai Haji Babay oge kersana Kiai Haji Azizi sebagai guru kula waktu masantren nyana guru kula guru nganjang nganjangnya guruan tapi nyana guruna teu laku kula laku. Mudah-mudahan para kiai, para asatidz, para qori
diparanjangkeun umurna ku Gusti Allah, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, tur dipasihan lalapang dada aparatur pemerintah sipilna militerna nu alhamdulillah dina saha ieu aya sababaraha angkatan hejo aya, angkatan hauk aya, alhamdulillah. Berbagai organisasi kaciri kusim kuring halal hadir, meureun manan kitu GKB ieu ngaku bahwa pangeran teh Allah, ngaku bahwa nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku bahwa para ulama adalah sebagai lampu jangnya angan. Mantap polisi ngaji, TNI ngaji, keur di dieu mah emang ngaji. Wabil khusus pisan ieu manusia nu pangsepuh-sepuhna anu geus kadaluarsa. Lalu aya di belah katuhun simkuring ieu anu geus eueuh mangpaatna. Tapi alhamdulillah masih eksis. Mudah-mudahan mainnya bere kuat naon. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dina raraga walimatul haul tepung tahun anu kaopat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim, oge menyusul putrana Ustaz Muhammad Ridwan. Melalui etalah simkuring tiasa pendak sareng para kiai di dieu, sareng para aparat, para polisi, TNI, kumna, mobil khusus pisan keluarga almarhum almarhumah anu padahal simkuring geus ulah cek simkuring datang deui pamajikan almarhum ieu aju mau kopi pandatang nyogok, maksudnya nyogok. Alhamdulillah lu jelas kersane Gusti malam ieu urang tiasa babarengan kempel di dieu. Maksudna ngabesuk ngadoakeun ka almarhum nu geus bali ka lembur aslina. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, ieu ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus jadi hitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui.
Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tereh. Ya Allah. Tapi salajan dikitu-kitu ge. Kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga kolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah, iya sekat. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Teu budak awewe teu lalaki mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib lamun tartib mah mimiti kakak mantel kakak adi tos adi dadengeuna hentang asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae emang gua bagian aing ayeuna atuh henteu. Masya Allah karim. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki isuk urang ka alam barzakh sakedeung kuari urang di alam mulki sakedeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan Aceh tsunami ribuan ngitungan batur bae pae ngitungan batur bae pae gorenganan ge ka urang pae teh urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae goreng urang tilok dihitung tak tololna urang tah goreng si anu salah si anu salah salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos kitu jelema belon kos polisi itu nu oh nya mah neurekeun kasalahan batur pugunya anu salah maksudna ieu keur carita introspeksi dulu nupang bahaya-bahayana ketika urang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang cara kiai tolol tak kiai mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah mimiti kiai ka neraka aja polisi aja polisi kadua lah ka neraka na helaan kiai ngan kiai mah keluar polisi teu aduh ieu keur carita dosa pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur kesalahan batur ai kesalahan orang teu pernah dihitung-hitung dumadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana ka deuleu naon oh ping-ping si mbah hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah mah lain sakadar ping-ping haju ngongkong eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupris salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan yang kelembur asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa
nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mana deui nanti kan nyahoy budak bawaan kan itu apakah orang dek mawa seuneu nyin seuneu apakah dek nyin istana dipersilahkan lamun kuari urang di dieu nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol iyalah ngomong tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng pohara aya nu biasa bae aya nu RSS di sorga gitu maka iya betul kapangi RSS di luar sorga jangan maksudnya antara sorga jeung neraka ka sorga teh ka neraka teh ya Allah nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli ketika orang kuari hirup di dunia Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neule kendaraan Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot waduh waharat geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deui waduh Fortuner wah pohabat terus naik deh mobil anu nyana teh nyawa ngaranna teh wah nyana teh nyawa ngaran nyana mah ka mobil teh nyawa bagus bae urang lembur atuh ngaranna tah eta kendaraan neuleuh imah neuleuh pakaian komo neuleuh urang Karawang Masya Allah tah eta urang dedeleuan nu kitu bae haju ku urang dihayukeun urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun ya usaha jang mobil usaha jang imah usaha jang pakaian usaha jang kawin deui hasil paeh sakitu kitu nangis bakal jadi siksa tat urang teu inget ka kos kitu teu inget ka kos kitu Masya Allah kari padahal urang kuari keur ngabangun urang kuari beli imah baju dibagus-bagus kendaraan imah sare ge pohara make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh inoak inoak itu bagus inoak atuh panas inoak tapi ketika orang maut Masya Allah bayangkan kurang begitu orang maut roh orang keluar
awak orang dicencerika baringkeun endetolan dulur kabeh ngalayad tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng kena gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI ai kabeh ieu sih mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeus dipocongkeun Masya Allah dipocongkeun bawa ka kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari samake heula nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar ku ari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana syabdan laksanakan syabdan komandan syabdan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan urang anu kamari siapdan nyana anu nincakanana korek pangbalikan urang nu asli Masya Allah teu pernah urang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu kedua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ke Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah mantap kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana keur diuk bae di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim Adam no tuh atuh kaditu ge panglima jeung anak buah barangkadinya kuburan sial di jelema cek panglima kurang aja nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung nyana balik deui kadinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek huluna Ibrahim bin Adam alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cek oh carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi
saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Kalau menuhun dia secaknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupeuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupeuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupeuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cepat lima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kaditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mawa balok, embung mawa bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mawa balok. Aja pedi mah deuk mawa balok kalapa nya nama. Blon. Iya. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai. Sebab beusi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua ceuk gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu, Mang Haji, goblok. Aing geus jadi kiai ceuk gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika orang dek sakarat pak kabeh embung aya nu milu lantaran naon inggis sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk page itu mah asli ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut na geus aya berbahaya masyaallah kari wah geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut. Haji Pendi. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula. Dek naon? Nyebut nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut, malaka. Kredit cadageun. Geus teu bisa kukumaha. Asli. Mentak jelema hayangnya bagus jeung teu bagus na diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela dasar penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Macam eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang, tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga, berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun isuk pae daek.
Nggak, harapan ini. Harapan ini, Mas. Jauh ini, jauh. Sekali dia wajib ini mun isu pesiak. Kuari kia tuh, kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae, kiih didinya ngising didinya deh. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah. Kami nu Allah, dek mana balik atunya? Wa inna ilaihi rajiun. Kami kabeh balik ke Allah. Nah, tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah, tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit. Pelit atuh barang bareng. Nyana keur kieu bae da hareupeun imah jol aya nu menta-menta. Begitu ada benta-benta maksa, kulantaran maksa diberelah aku jangan minta duit, dibere duit ini karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk seus bare duit kana kan itu duit geus bare minta deui bae henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu kan itu ini subara duit sia lain dia kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuh nanaon di sorgana naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuhan eueuh ai batur mah ala lagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai Kitu Babay geus boga kabeh ai ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese eueuh nanaon akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng itu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan kulo boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ieu bohong ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di surga
ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh eta duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis mah kudu barahan bae geus naon aya masya Allah akhir hayatnya dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun ka nu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barang tambah pelit masya Allah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya arana diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teman ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus kumaha Allah bae jelema nu mantak diangkat jadi nabi nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun maneh dijadikeun manusia ku kaula maneh da kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon adapun ibadah jeung teu ibadah na ge atuh kumaha Gusti bae bagus Gusti Allah tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia endeu kumaha ibadah maneh pilihan maneh heula hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun dua nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah eta hebat malaikat Jibril salila hirup kula mah endek beberean bae bu pon bare tak boga niat dek beberean bae pan ieu mah lain hayangna dibere ih teu meunang manggih nu sugih asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangkawarahnya sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui bagawe nangan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero AC mah AC hareudang
sial tuh orang curug tolol. Iwat teh bukan naon tapi bangunan teh adem ayam ya Allah eta indah aja serta lima tangga kos gitu teh. Susah tetapi kadeuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan. Hasud cek babalingan. Ieu ustad bangunan teu pernah bentrok cek gini. Paling ku aing kotok. Teh emang pamalingan mau kos gitu. Intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokot ku Allah ku Allah atuh urang lagi atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh si jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masya Allah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka lohor ka asar masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui terus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakene ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksud dari teh lah ulah halalin puting beta kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui aya kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah panyakit moal cager lamun lain didoakeun jorek kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jorek kiai lain kali lain bawa kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna baji jadi lain boga kotok boga cekeuna ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah
lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat ya sa kuat airna meleh deet ngana datang Assalamualaikum Waalaikumsalam isaha kula nu meuli kotok kotok say kotok kiai oh Masya Allah atuh masalah meuli kotok buluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ya teh cager-cager nah ieu mah eueuh di jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat deh ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita ke anu cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geus indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai kalau banu teu takwa kiai jadi itu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang Waalaikumsalam cek tentara kula kabita jasa ka Tuan aya kitu asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon kula mah ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan
Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga kerenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuhan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga praise di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dibantak lamun bener jadi bupati gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernur gede ganjaran, lamun bener jadi tentara gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksain Allah ya majelema. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut ana hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang, ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke defisit, atuh kieu bae. Bebantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana,
dilegakeun di kuburan anak dibere kana kanikmatan kubur-kubur si Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah. Balik jaga ke alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar izo dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakit itu. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hate urang nempo ka alam akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.